tong lalap ke di laut. Ulah terjadi cek Pak RT. Oh, mana benar terjadi ulah Nanaon. montong. Astagfirullahaladzim. Mana? Rek muka timbel. Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, yang udah mari kita nonton videonya. Cekidot. Wah, karyana urang Sunda. Wah, urang seri gumbira. Hayu urang sauyunan babarengan. Jadi baraya wah family. Karyana urang Sunda. Salatullah Salamullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT, Ya sok. lagi ngapain? Nunjuk ieu we. Bolehkah aku bertamu? Sok. Masuk Pak RT? Ya, mangga. Emang Pak RT? Alhamdulillah. Aduh, setuju naon Pak RT ya? Iya mah Pak RT mah nunjuk ieu we. Waduh, pada ngusep Pak RT ya? Mohon ieu tambah refreshing. Waduh, jujurnya gaya Pak RT sigah rorojok kada. Ieu teh tos lami teh dianggo Pak RT teh hayah we nguruskeun di warga sekali-kali malah bade refreshing gitu. Oh, refreshing. Cik atuh aya pikir saya naon? Jadi kieu Pak RT. Neme teh di dalam kegabutan yang hakiki abdi teh menak inspirasi Pak RT. Inspirasi naon tah? Gaduh rencana nyaeta ide kreatif teh anu saur Pak RT teh gini. Aduh. Asa rada curiga Pak RT. Kreatif pisan ya mah Pak RT ide ti abdi. Cik dangukeun kamari kajantenan kieu. Mohon. Pak RT kaditu nyana kartu pencairan di pasihan anu bau. Bau bisa. Kahaja Pak RT atuh. Terus anu salajengna anu kadua. Ngagana adamel kegiatan kreatif kalah nyisieun warga. Udah gabut biasa Pak RT. Terus ku Pak RT di piwarang deui kalah ngabusiatan. Kalah busiat. Astagfirullahaladzim kumaha hari eta. Kan namina oge nuju teu damang patuanganna Pak RT. Anu terakhir ya. Nya Pak RT nu beunang. Di piwarang damel ngored. Mohon. Kalah jadi joget. Abang salah paham Pak RT. Ayeuna mah laras-laras si abdi gaduh ide kreatif Pak RT. Ya sok atuh cik naon atuh naon. Senam pagi Pak RT. Senam. Pan hari Minggu teh banyak orang-orang yang libur ada pada di rumah. Jadi kita teh punya ide Senam. senam pagi. Yakin Pak RT. jauh bari joget. Iya. Bakat pangin Tah, joget. gitu nya. Tapi kumaha ieu ngusupna Pak RT ye? Meureun teh cios tah terjadi bade nguseup. Oh nya saatos senam we urang nguseup. Tah kene senam, Mohon, urang bari Pak. meuleum lauk. Tah betul Pak RT. Si empit Pak RT. Tiraha mana didinya? Kita tadi. Mas, tong milu ieu mah urusan laki, awewe mah teu meunang. Ah, iya mah. Teu meunang. Moal bener Pak RT. Tong kali sieun milu mah Pak RT. Ngilu. Montong ah. Da terjadi mau aja. Sieun makeun lauk maneh mah. Ngilu sade. Mohon ah. Eta mah bener Pak RT dibawa ge. Ngilu sade. Sentilap teh di laut di laut. Ah, mung ah. Tas sok ieu ayeuna mah tong jadi we ngusupna ke urang-urang milukan. Nya, hareup Pak RT. Da terjadi. Jadi saya Pak RT ge mah jadi. Nu jadi mah isukan mah urang senam. Tah isukana senam. Siap-siap Senam. nama senamnya Belum lauk mah jadi. mau aja. Ngilu deh. Tong ah,
lalap ke di Laut deh. Ulah terjadi cek Pak RT. Oh, mana-mana benar kejadian ulah Laut deh. Naonan milu. Laut deh. Melo. montong bisi di lalap ke di laut moja itu Melo. bisa kalau aneh teh badak jadi lalap orang tuh bisa nulungan Melo. embung lah Korea nyarekan Deh. ke Pak RT nyarekan Melo. oh. Montong montong senam senam montong oh sipit sipit lu barang astagfirullahaladzim mana Melo. ulang milu mana reka mana ieu angka ribu Tarik Melo. Sama nasi dede. Astagfirullahaladzim. Melo. Ini berang-berang teh kumaha ieu? Ai diajakin ieu. Ieu Pak RT hayangeun milu tah tadi diulah-ulah ge keukeuh Keun wae lah ari maksa mah engke urang cenah tita mata meureun lauk. oh tuh balik jeung berangkat tuh Bukan. bawa hamak bawa naon di kantong tuh dua-dua gitu Eke di boncengna kita. aku Pak RT we Tanggung jawab da pan mah mau aja. cahayangeun kuyak bitu we Bandung Asli nama Pak RT mah. Yang stres. Aku dede we cenah mah nya. nya ayo urang represif lah Pokona bae urang bermusuh kalau cenah mau mau ka di ditu lah urang gawekeun mana dagoan di dieu untuk milu nguseup kita lalap bangga kayak urang nulungana dagoan Jongjon lah si empit mah teu ngiringnya. mana naon itu lu deungeun di tongah sorangan Kena nyiapkeun we keur eta keur meuleum lauk. urang gawe lah untung di bawah di mana ieu PT Di belah ditu kumaha? Di dieu we. ieu lah Di dieu nu praktis sok atulah. bae teh di tiungan ge Siap. tapi mah ikannya banyak Oke. Pak RT teh payungnya kemudian mudah-mudahan kenging bismillahirrahmanirrahim ya Allah si kenging lauk anu ageuh. ayo guys
nyamut Pak RT. Nyamut Pak RT. Pak RT. Nyamut. Woi. Mantap. Satu ekor pertama. Lauk naon ya? Eta mah sambal pancing. Kumahan sempit eta teh. Dirungsun teh kalah cicing mah ieu lauk nya. Korek. Bersihan coba nya. Balik enggak. Pangang. Kumah. Rek muka timbel. Wah. Oh bener euy. Dek. Wah, mantap euy. Tapi benar ya di bekal tanya. Tahu apa tuh? Dorong lah kena sempit tah. Kunaon ieu? Turun heula maneh man. Gua bensin ini mah yo. Hayu beak bensin. Payahna maneh ngadorong ada maneh bongan hayang milu. Tanggung jawab bongan hayang milu coba angkar itu babawaan maneh jadi motor urang teh boros. Pana mah Pak eta mah teh hayang nyaho nek ti heula nya. Yo wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Bae sina tanggung jawab sieun ngadorong aing ah. Anas di maneh atuh hayang milu. Kita jauh keneng. Angka ribunya jadi itu di leuweung. Ada suka dia tukang bensin. Maneh jeung hayang milu, kurang ke tong milu. Barabe mau maneh teh. Mana deui atuh. Ah, sekali dibawa di atuh. Wah, urang capek. Wayahna ketemu duit meuli bensin teu boga duit saung wayah. Capek. Wayahna bongan hayang milu. Panas. Era ku batur ke jelema loba. Capek. Bongan saha milu. RT teh ngakeun deui mamawa. Capek. Ngelus. Rek kumaha atuh ieu? Ada balik macet kurang ke tong milu ngerakeun. Piraku motor kudu ditinggalkeun lebar atuh. Sok buru dorong sakedeung deui lah paling ke 12 km deui.